Aya santri nikah jeung hiji awewe. Pan biasana lamun santri kawin teh loba babaturan daratangnya. Sahabat-sahabat santri deui ngariung we nya eta panganten lalaki teh aya di tengah-tengah babaturanana. Nepikeun ka puting poho babaturanana malum jeung santri nya ngopi ngarokok ngobrol. Sehingga eta panganten teh hese rek asup ka kamar teh da kagok ka babaturanana. Padahal kamar teh aya di hareuteunana kitu tanya. Kulantaran geus jam 11 peuting can beres wae pohoeun ieu babaturanana ngeunah ngobrol. Pamajikanana anyar panganten ieu karak akad nikah beurang di kamar ngagupayan. Kitu nya ngagupayan. Pan kagok rek asup kagok ninggalkeun babaturannya. Jigana ieu santrina geus ma'rifat. Jadi rek punten maksudna rek ka kamar kitu nangtung rek punten lain punten nu diomongkeun teh ngewek tah eta geus ma'rifat para hadirinnya ma'rifatun khossatun kitu nya. Jadi pikiranna geus lain punten deui, pikiranna geus macam-macam. Tah kitu para hadirin tah eta nu kitu ngaranna ma'rifatun khossah supaya jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalma teh terbagi karena dua bagian berkaitan sareng ma'rifatullah. Nomor kahiji aya jalma anu hayang ma'rifat ka Allah. Ku hayang-hayangna manehna ma'rifat ka Allah, tuluy manehna ngerahkeun segala amal perbuatanana dihadiahkeun diperuntukkeun pikeun Allah. Manehna sungguh-sungguh salat tahajud tiap peuting berharap supaya bisa ma'rifat ka Allah. Sungguh-sungguh maca Quran tiap poe waktu 24 jam teh teu leupas aya waktu-waktu anu disadiakeun pikeun maca Quran. Berharap Allah ngabuka diri kenal jeung dirina. Jadi kitu tak aya kelompok jalma nu sungguh-sungguh ngalakukeun berbagai macam kebaikan dihadiahkeun ka Allah, diperuntukkeun ka Allah, berharap dirinya bisa ma'rifat ka Allah, atau berharap Allah memperkenalkan diri Allah ka anjeunna. Ta'aruf teh kitu maksudna. Aya nu berhasil ku amal kahadean anu dilakukeun ku dirina mawa ka ma'rifatan manehna ka Allah. Aya oge anu teu berhasil dirina ma'rifat ka Allah, padahal amalna geus terus-terusan. Tetapi lain berarti urang ngalakukeun kahadean teu bermanfaat. Manfaat wae nya kahadean anu dilakukeun ku urang mah. Nomor kaduana ieu mah Allah Subhanahu wa taala anu ngasongkeun diri hayang berkenalan jeung hiji jalma. Padahal eta jalma teh saeutik amal perbuatanana, tapi Allah ngaraih ku rahmatna sehingga eta jalma teh jadi ma'rifat ka dirina, ma'rifat ka zat Allah Subhanahu wa taala. Makana di dieu aya kata-kata fala tubali ma'aha an qalla amaluka. Karena anu ngersahkeun hiji jalma jadi ma'rifat teh lain eta jalma, Allah Subhanahu wa taala. Amal perbuatan anu dilakukeun ku urang mah seolah-olah hadiah urang ka Allah. Sedengkeun ari ma'rifat mah Allah nu ngadatangkeun ka jalma. Itu tanya. Ta ma'rifat teh para ulama nyarios kabagi dua. Nomor kahiji aya nu disebut ma'rifatun ammatun. Ma'rifat secara umum.
Naon ari ma'rifatun amatun teh, ma'rifat secara umum teh. Bi anta alama wa tuqirra annallaha wahidun qadirun muridun alimun hayyun samiun basirun mutakallimun. Jadi ma'rifat ammah ma'rifat umum teh bi anta alama kana yen sanyana anjeun teh nyaho wa tuqirra jeung ngayakinkeun naon annallaha sanyana Allah wahidun eta dat anu sahiji qadirun anu kawasa muridun anu ngersahkeun alimun anu uninga jeung sajabahna. Tah setiap jalma anu ngaku dirina beriman ka Allah Subhanahu wa taala ma'rifat anu samodel kieu geus aya. Setiap jalma nu beriman nyahueun yen Allah teh wahid. Setiap jalma nu ngaku dirina iman ka Allah nyahueun jeung yakineun yen Allah teh qadirun muridun alimun hayyun samiun basirun mutakallimun. Nyahueun eta teh ngayakinkeun deui. Ta ma'rifat anu samodel kieu alias ma'rifatun amatun teh bisa dihasilkeun ku jalan belajar nya, neangan dalil. Kan orang belajar di pesantrennya misalnya belajar tijan atau belajar majmu'atul akidah. Taku belajar tijan jeung majmu'atul akidah teh mawa diri urang jadi nyaho. Karena yen Allah teh wahidun, qadirun, muridun, alimun jeung sajabahna. Ta ma'rifat anu model bieu teh disebut awaluddin kitu para hadirin sadayana. Tapi ma'rifat anu dimaksud ku Syekh Ibnu Athaillah dina hikmah anu nomor 8 bieu lain ma'rifat anu samodel kitu. Nya, lain ma'rifat anu samodel kitu. Kan ma'rifat teh aya 3, aya ma'rifat cek ilmu nahu, isi ma'rifat aya ma'rifat cek ilmu tauhid, idrakun jajimunnya bihaitsu la yaqumu ma'ahu taraddudun muwafiqun lil waqi'i nasyi'un an dalilin. Aya nomor katilu ta ieu ma'rifat anu dimaksud dina kitab hikam. Ma'rifat anu dimaksud ku Syekh Ibnu Athaillah nyaeta ma'rifat khosoh. Ma'rifat khosoh teh nyaeta di mana-mana iman kanyaho jeung kayakinan teh geus jadi rasa. Eta maksudna nya lamun cek bahasa ulama iman geus jadi rasa. Pan beda anu nyaho jeung ngarasa mah. Urang misalnya kieu ieu nya meunang habar mutawatir loba jalma nu ngomong yen madu teh amis, sehingga urang nyaho yen madu teh amis, yakin deui madu teh amis. Da loba nu ngabejaan ti jalma-jalma nu kapercaya yen madu teh amis, tapi urang can ngarasaan madu. Ta eta nu kitu kakarak ma'rifat ammah can khosoh. Ma'rifat anu khosoh mah nyaeta jalma nu geus ngadahar madu, nu geus nginum madu. Lain sekedar nyaho madu teh amis tapi geus ngarasakeun yen madu teh naon amis. Gitu nya. Loba kasim kuring nu ngomong kieu. Kang Haji diusahakeun deuh Kang Haji mah tong nyandung. Loba eta ngomong kitu. Sim kuring menanggapi caritaan model kitu teh sabae bentuk kanyaah mungkinnya. Eta nu ngomong kitu teh jalma-jalma geus nyararandung. Dah Kang Haji motong nyandung deh, balangsak nyandung mah, cek anu naon tah, cek anu nyandung, tah kulantaran loba nu ngomong gitu, jadi sim kuring nyaho, yen nyandung teh ternyata ngabalangsakeun, tapi sekedar nyaho can ngarasakeun, balangsak nyandung teh kos kumaha, jigana kudu nyandung teh, supaya nyaho yen nyandung teh ngabalangsakeun. Aya pamajikan tadi jero. Itu para hadirin sadayananya. Urang nyaho nya yen Mekah teh aya Ka'bah.
cenah di Masjidil Haram teh ibadah nikmat. Loba kan kabar model kitunya ti jalma-jalma nu geus berangkat ibadah haji balik carita kieu. Jadi urang nyaho. Tapi can ngarasakeun nikmatna ibadah di Mekah teh. Tah supaya urang ngarasakeun nikmatna ibadah di Mekah teh jigana kudu ka Mekah. Kakarak ngarasakeun. Urang nyaho para hadirin sadaya yen Allah teh kudrat. Yen Allah teh kawasa, tapi kanyaho urang yen Allah kudrat teh can asup kana rasa. Can bi antadu ko alla fa ila illallah masalah. Can taduk itu nya ngarasa yen Allah teh bener-bener eta anu nyiptakeun segala sesuatu di luar Allah. Can tepi perasaan urang kadinya teh. Padahal Allah geus memperkenalkeun dirina supaya orang kenal ka Allah nyiptakeun alamna kitunya. Tah lamun jalma geus ngarasa dina hatena asup yen la fa ila illallah teh maka bakal nempok segala sesuatu teh tapak damel Allah. Ningali nu gendut datang kita tapak damel Allah. Obesitas ya. 8 bulan kan. Kadang lahir. Buah-buah kembarnya. Jadi nempo segala sesuatu teh tapak damel Allah. Bageula di Manon Jaya aya anu saha ngaranna teh? Allah saha teh ngaranna teh nya? Anu lulumpatan teh ya. Sebahagian santri mah nyebutna weureuh tauhid. Allahu alamnya mungkin eta keur ngararasakeun nya kudratna Allah. Keur ngararasakeun kudratna Allah Subhanahu wa taala. Ningali imah, lain imah nu katingali. Tapi eling ka Allah yen ieu imah teh damelan Allah. Ningali gunung, lain gunung nah hungkul anu katingali, tapi eling ka Allah yen ieu teh tapak damel Allah Subhanahu wa taala. Tah eta nepikeun ka kitu tah para hadirin sadayana. Lamun urang nempok misalna anu keur moekeun pakaian aya awewe nu keur moekeun BH misalna kurang katempo BH geus teu nempo BH na deui jaman nu geus ma'rifatna. Jadi lain geus katempo eta na deui geus inget kana jerona. Puntennya sing kuring lain jorang nya aya santri babaturan ieu mah carita nyata. Rek disebut jorang heug, teu disebut jorang ge bodo amat nya. Aya santri nikah jeung hiji awewe. Pan biasana lamun santri kawin teh loba babaturan daratang nya. Sahabat-sahabat santri deui. Ngariung nya eta panganten lalaki teh aya di tengah-tengah babaturanana. Nepikeun ka puting poho babaturanana malum jeung santrinya ngopi ngarokok ngobrol. Sehingga eta panganten teh hese rek asup ka kamar teh da kagok ka babaturanana. Padahal kamar teh aya di hareupeunana kitu tanya. Kulantaran geus jam 11 peuting can beres wae pohoeun ieu babaturanana ngeunah ngobrol. Pamajikanana anyar panganten ieu karak akad nikah beurang di kamar ngagupayan. Gitunya ngagupayan. Pan kagok rek asup kagok ninggalkeun babaturannya jigana ieu santrina geus ma'rifat ya. Jadi rek punten maksudna rek ka kamar kitu nangtung rek punten lain punten nu diomongkeun teh ngewek tah eta geus ma'rifat para hadirinnya ma'rifatun khosotun gitu nya. Jadi pikirannya geus lain punten deui pikirannya geus macam-macam. Tah kitu para hadirin tah eta nu kitu ngaranna ma'rifatun khosot supaya jelas sabab lamun teu jelas babeh garet bisi teu ngartieun. Gitu para hadirin sadayana. Makana dina Majmu'atul Aqidah tiasa ditingali wa nyarios sadetik jalma ngarasakeun ngayakinkeun yen di luar Allah pada melan Allah eta geus cicing dina makom wali. Sarua nya
tingali dina Majmu'atul Aqidah jilid kedua. Urang apa para hadirin yang Allah teh ngabogaan sifat ilmu. Tapi sifat ilmu eta teh can asup kana rasa. Can asup kana rasa. Jadi kanyaho teh teu sesuai jeung perasaan. Sebab lamun misalna jalma geus bener-bener ma'rifatun khosoh ngarasakeun yen Allah teh ngabogaan sifat ilmu jeung ilmuna Allah geus asup kana jiwana, maka dirina moal naon ya? Moal ngabogaan kemampuan ngalakukeun maksiat. Sebab eraknya ngarasa ditingali, diawasi ku ilmuna Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama sim kuring nyatet ieu para hadirin aya kaul ulama kieu. Lamun jalma geus ngarasakeun kana kudratna Allah eta nu disebut ma'rifatun khosoh, fala tajidu fi qalbika dikatan wa taubihon fi makana wa ma yakunu wa ma sayakunu. Jadi lamun urang geus ngarasakeun yen di luar Allah teh tapak damel Allah, maka hati orang moal naon ya para hadirin, moal ngarasa sempit, moal mencela karena perkara nu geus terjadi, karena perkara anu keur terjadi jeung karena perkara nu bakal terjadi. Moal ngarasa sempit jeung moal mencela karena yakin yen perkara nu geus terjadi, nu keur terjadi jeung nu bakal terjadi teh kabeh tapak damel Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka teu aya kesempatan hate pikeun mencela kana dadamelan Allah Subhanahu wa ta'ala. Aya para hadirin sahabat anu namirna Anas bin Malik. Urang kan terangnya Anas bin Malik teh termasuk salah seorang sahabat anu kirang langkung 10 tahun jadi pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ta eta selama Anas bin Malik janten pembantu 10 tahun can pernah diseuseul ku Rasulullah. Kunaon anjeun ngalakukeun ieu, kunaon anjeun teu ngalakukeun itu. Teu pernah Anas bin Malik ngupingkeun cariosan Rasulullah anu samodel kitu. Tanda ieu Rasul teh geus asup kana manahna jiwa kudrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tak para hadirin sadayana. Para ulama nyarioskeun yen setiap jalma bisa ma'rifatullah secara khosoh, termasuk urang nu hadir di dieu bisa ma'rifat anu khosoh bisa. Ta ulama nyarios aya 2 jalan nya anu kudu ditempuh ku urang supaya urang tepi kana ma'rifat anu khosoh. Nomor kahiji thoriqul hidayah wal inabah. Ari thoriqul hidayah wal inabah mah ti hamba ka Allah nya. Jadi jelema ngadeukeutan Allah supaya ma'rifat. Karena thoriqul hidayah wal inabah. Tapi eta teh jalan anu panjang, jalan anu kacida sulitna. Misalnya bertahun-tahun tahajud, bertahun-tahun baca Al-Quran, bertahun-tahun baca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan harapan hayang deukeut jeung makrifat ka Allah. Belajar para hadirin sadayana, belajar tentang sifat-sifat batin, sifat-sifat anu goreng teh naon wae, sifat-sifat anu hadek teh naon wae. Belajar akidah, loba dzikir para hadirin sadayana supaya berharap bisa makrifat ka Allah. Tapi eta teh jalan panjang, jalan anu kacida sulitna. Naon sebabna panjang jeung sulit? Karena kieu para hadirin di tengah jalan loba godaan anu bisa we ngeureunkeun kana jalan anu keur dirandapan ku urang. Pandina pengalaman deh pasti urang kitu ieu nya. Hayang urang teh hayang tahajud ieu tiap peuting ieu nya dengan harapan urang teh hayang deukeut jeung Allah, hayang makrifat ka Allah. Kadang-kadang ya bisa ieu tahajud teh saminggu 2 minggu mah datang we kedul blong ke tahajud deui. Kadang-kadang kitu nya sim kuring
Hari para hadirin tinggal istibarat kieunya. Baca Quran yo hayang terus-terusan ya berharap hayang marifat ka Allah tapi berat. Kadang-kadang sok datang jiwa naon ya. Jiwa kedulna sehingga eureun baca Quran. Hayang Senin Kemis ya kahayang hungkul kadang-kadang. Teu praktek-praktek. Aya Senin Kemis paling sabulan. Kadituna henteu rek Senin Kemisna. Mata disebut ku ulama tariqun tawilun syahun, jalan anu panjang bari kumah bari sulit kitu para hadirin sadaya. Nomor kaduana tariqul ijtiba wal istifa. Naon tariqul ijtiba wal istifa? Ieu mah minallah ilal abdi. Jadi Allah anu hayang memperkenalkeun dirina ka manehna. Padahal henteu hebat amal perbuatanana. Angkola amaluka saletik amal perbuatanana. Tapi Allah ngabuka rahmatna, narik dirina sehingga dirina ngarasakeun marifat ka Allah Subhanahu wa taala. Urang kan misalnya para hadirin seueulah kenal dina sejarahnya. Misalna Fudel bin Iyad. Kan dina sejarah eta Fudel bin Iyad teh perampok, tukang bobok, tukang tarok, tukang maksiat gelahnya. Dina hiji saat eta dicarioskeun Fudel bin Iyad teh naik gitunya, naik ka imah ka bogohna. Naik ka imah ka bogohna. Dina saat naik itu eta Fudel bin Iyad teh ngadengi bacaan Quran. Surat Hud ayat 17 upami telepatnya alam ya'nilillahul ladina antasya'a qulubuhum lidzikrillahi wa ma nazala minal haqq. Kaget eta Fudel bin Iyad teh ragrag tina jandela kamar kabogohna. Geus ragrag teh sadar tuluy dina sejarah dicatat yen Fudel bin Iyad teh jadi aulia besar di zamanna. Padahal tukang maksiat ditarik ku Allah Subhanahu wa taala, diasupkeun kana marifat Allah, ngarasakeun marifat ka Allah Subhanahu wa taala. Contoh kedua misalnya Malik bin Dinar. Malik bin Dinar teh jelema beunghar nya, bahkan di sejarah disebutkan polisi. Eta teh Malik bin Dinar teh sambo meureun nya. Pokona polisi duitna loba tapi pagaweanana unggal peuting mabok-mabokan. Poya-poya gitunya, main awewe. Imahna dijaga ku satpam. Hiji peuting datang aki-aki anu rek asup ka imah Malik bin Dinar. Dijaga ku satpam rek naon ente asup ka dieu. Ceuk eta aki-aki kaula rek manggihan Malik bin Dinar. Teu meunang, teu bisa. Malik bin Dinar keur poya-poya jeung babaturanana. Kaula sakedeung rek manggihan Malik bin Dinar. Teu bisa. Ari teu bisa mah teu naon ngan sampaikeun salam kaula assalamualaikum ka Malik bin Dinar. Wayahna tepikeun ku maneh lamun maneh papanggih ke jeung Malik bin Dinar. Geus beres pestana eta satpam teh ngadeuketan Malik bin Dinar nyampaikeun yen aya aki-aki anu nyampaikeun salam ka manehna assalamualaikum. Nah ti aki-aki tadi nu datang geus dibere salam kitu eta Malik bin Dinar teh sare nya sare dina sarena ngimpi manehna teh ngimpi dialungkeun ku malaikat kana neraka. Ruas manehna nya hudang para hadirin sadayana. Ari pas hudang teh kulitna geus tarukung. Gebeg manehna ngagebeg sadar tobat. Ye karak ngimpi geus tutung komo lamun asup ka neraka sabenerna. Di waktu harita Malik bin Dinar sakitu tukang doraka maksiat ge sadar bahkan jadi aulia Allah di masana. Bahkan disebutkan tina kitab-kitab Malik bin Dinar teh termasuk aulia Allah anu teu pernah seuri nepikeun ka maotna. Teu pernah seuri nepikeun ka maotna. Ku para sahabat teh ditaros, wahai Malik bin Dinar kunaon anjeun teu pernah katepos seuri? Saur Malik bin Dinar rek seuri kumaha? Kaula kakarak ngimpi diasupkeun ka neraka geus tarutung kulit kaula. Rek bisa seuri kumaha? Makana para hadirin urang ulah nganilai goreng ka hiji jalma sanajan eta jalma dina faktana keur goreng.
keur maksiat. Teu bisa urang nilai jalma waktu harita. Urang teu apal perjalanan hiji jalma ka hareupna. Sanu apal coba bah garet model kieu ayeuna nya. Make baju bodas, ustaz lah di situ namanya. Itu kan jadi wali. Jadi auliaullah. Teu apa? Ulah nganggap ieu nya tuh si eta tukang mabok lah. Urang teu apal perjalanan hirup ka hareupna manehna kos kumaha. Urang ayeuna keur kieu teu apal kan ka hareupna. Kos kumaha. Tah para hadirin, aya sababaraha penyebab ieu. Jalma ditarik ku Allah sehingga eta jalma teh ma'rifatullah secara khusus. Nomor kahijina faktorna sebabna sebab ilmu. Baheulana mah santren misalnya ieu tahunan ngaji. Balik ka lemurna beres santren gabungna jeung jelma barengal. Akhirna bangor manehna teh tanya mabok ukang mah segala rupa elahnya. Mabok macam-macam pamaksiatan padahal baheulana mah santren tahunan. Tah eta teh model kitu teu menutup kemungkinan satu saat ditarik ku Allah. Karena tempat di mana manehna jadi deket jeung Allah. Jadi ngarasakeun deketna jeung Allah. Matakna neangan ilmu teu aya rugina. Nya, mungkin jalma nu geus pasantren teh balik ka lemurna bangor, satu saat manehna gering tulus sadar. Teu apal kan nya? Mungkin eta jalma nu masantren teh balik ka lemurna bangor tapi beunghar. Satu saat kita jalma teh bangkrut usahana tulus sadar. Urang teu apal nya jalma kahareupna kos kumaha. Nomor kadua penyebabna ya as-saho. As-saho teh bager. Tukang doraka, tukang maksiat tapi bageran luar biasa. Gitu nya. Aya jalma nu geuling tatanggana bantu. Gitu nya. Aya acara maulidan sumbang, aya acara rajaban disumbang. Ayo minta sumbangan ke kepentingan jariah masih dibere. Pokoknya mah bager we para hati di sadayana. Tah jalma nu bager kitu anu as-saho aya kemungkinan ditarik ku Allah. Tina tempat maksiat dirina jadi ma'rifatullah. Jadi deket ke Allah Subhanahu wa taala. Makana nu bager mah ya Allah ya karim rugina. Pandina hadisnya sim kuring maca dina Mukhtarul Ahadis as-sakho nya qaribum minallah qaribum minan nas ba'idum minan nar. Jadi dekat ke Allah, dekat ke jalma, jauh kana neraka. Tapi anu bakhil nu korek. Al bakhil ba'idum minan nas ba'idum minallah qaribum minan nar. Jauh ti jalma, jauh ti Allah, jauh tina dekat tina neraka. Anu korek mah anu pedit mah. Nomor katiluna al-adlu nya penyebab nate adil. Aya pejabat para hadirin sadayana misalnya tukang dosa, tukang zina, tapi tidak palabah hukum mah manehna negakeun keadilan. Teu aya anak, teu aya kolot, teu aya bapak, teu aya dulur, lamun salah mah salah. Tah teu menutup kemungkinan keadilan eta bisa narik manehna kana makrifat secara khusus nya ka Allah Subhanahu wa taala. Nomor kaopatna penyebabna teh suhbatus sholihin. Suhbatus sholihin teh deukeut kitunya bersahabat jeung jalma-jalma nu balalager jeung jalma-jalma nu saleh. Kiai anu bager deukeut nyaho kitunya di deuketan. Aya ustaz anu nu berjuang secara ikhlas di deuketan. Jadi non tapi baturan teh jelema-jelema nu harebat hungkul kitu padahal tukang maksiat. Engke teh menutup kemungkinan ku ngabaturna dirina jeung jalma-jalma saleh teh bisa ditarik ku Allah. Karena kan aya hadis teh almar'u ala dini khalili. Ari jalma teh eta kumaha agama babaturanana ujung-ujungna kitu. Bahkan aya hadis kieu ya. Sim kuring nyatat man sahibal akhyara ja'alahu Allahu minal akhyari wa in kana minal asyari. Man sahiba sing sahaja manu ngabaturan al akhyaro kajalma-jalma nu harade ja'alahu Allahu Allah bakal ngajadikeun ka eta jalma minal akhyari tina kelompok-kelompok anu terpilih anu harade wa in kana minal asrori sanajan ti kelompok jalma-jalma anu jorek. Nomor kalimana mahabbatus sholihin
cinta ka jalma-jalma nu soleh gitunya, hormat ka guru, cinta ka ulama, ka jalma-jalma nu saroleh. Ta eta nu kitu ngaranna mahabbatus sholihin. Lamun aya guru aya kiai anu dihina tersinggung dirina jeung aing heula gitunya, eta nu kitu ngaranna mahabbatus sholihin. Bisa wae jalma anu samodel kitu ditarik ku Allah, cinta ka jalma sholihin atau dicintai ka jalma-jalma sholihin tanpa sepengetahuan manehna. Nomor kagendepna kasratus sholati ala nabi, loba maca sholawat ka Kangjeng Nabi. Sapoe Nabi 5.000 kali maca sholawat ka Kangjeng Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dina hadis lamun dibuka para hadirinnya Allahu akbarnya, loba ternyata kamanfaatan anu dibikeun ku Allah Subhanahu wa taala ka jalma nu seueur maca sholawat ka Kangjeng Nabi. Nomor katujuhna nasabun thayyibun aba usulaha nya. Nasabun thayyibun teh turunan hade nya, bapak-bapakna mungkin umi apana ulama besar gitunya, anu terus-terusan ngadoakeun turunan-turunanana, padahal anak-anakna pala putrana bala langor. Pasok loba kajadian nu kitunya tara ngaji bangor, tapi ramana geus pupus lebih jadi ulama, jadi kiai gede, jadi jelma nu ma'rifatullah. Matakna ngadoakeun anak teu aya rugina para hadirin. Doakeun ya anak terus nya. Doakeun anak sing soleh, sing bageur, sing kuat kayakinanana, sing hade jodohna, sing jembar rezekina, sing manfaat ilmuna, sing manfaat dirina keur dirina, keur umat, keur masyarakatna, manfaat dunya akhirat. Terus doakeun. Sebab satu saat doa kolot kanu jadi anak lamun terus-terusan eta bakal tembus. Jadi nasabun thayyibun nya. Nomor kadalapana terakhir para hadirin hade ka indung. Hade ka kolot terutama hade ka indung. Eta insyaallah bakal ditarik ku Allah satu saat sanajan loba maksiatna kana ma'rifatullah. Aya kan dina sejarah Wes Al-Qarni nya. Wes Al-Qarni teh lain ulama besar tapi jalma anu naon anu hade ka indung. Pan ujung-ujungna dina saat Kangjeng Nabi saat acan pupus nyarios ka Umar bin Khattab, lamun pendak anjeun jeung orang Yaman anu namina Wes Al-Qarni, maka anjeun kudu nyium pandangan Wes Al-Qarni jeung kudu minta doa ka Wes Al-Qarni. Kangjeng Nabi dipasihan terang ku malaikat Jibril yen Wes Al-Qarni teh termasuk auliaullah. Padahal ini ulama lain naon, tapi manehna sosok anu kacida hade ka indung ka bapana. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.